De arta mah jeung ngabebenyeng lancingan deh. Wilujeng enjing dak biasa we aya nama orang beberes bari ngasuh. De arta mah dipiorang kana roda alim gigi deuk. Sapertos biasa we pami ka dapur teh anu dipayunkeun teh nyangu heula ku margi. Engke pami barudak garuga mu atos asak tinggal nyeplok endog we anu gampil. Ari ngisikan beas teh kieu kan dak. Sami meureunnya di mana-mana ge ari ngisikan mah kieu. Dipiceun anu kiruhna engkena pami tos rada herang caina kantun we tagenkeun. Pami tos ditagenkeun tong hilap cetrekeun mejikomna soalna kadang-kadang ibu-ibu mah hilap nyetrekeun mejikomna engke teh beas keneh. Mumpung de arta hideng dina roda ayeuna mah urang lajeng ngawasuhan wadah anu tos namru. Ngan paurna teh lah de arta masuk seueur di rawel. Aya hanger di rawelan, aya piring, aya mangkok, aya karung nu dijuru ge di rawel. Maklum we urang kudu seueur sabar namina urang kalih nuju aktif-aktifna. Sampah teh kot kadugi ka sakerese kieu. Naon mataknya atuh piceun we langsung kana tempat sampah padahal mah di handap eta aya tempat sampah. Eta de arta geleser ka itu, geleser ka dieu, nubrukan inung, nubrukan tripod, geura ieu teh saleresna mah sabaraha kali ti jungkel tripod teh. Nya ngabenyengan lancingan, untung we eta teu morosot oge eta lancingan inung teh. Nya pada melan teh, nya oge sabari ngasuh, rengse we ari dipidamel mah. Coba mun dipelongkeun dugi ka enjing oge, moal rengse-rengse nya malah beuki namru meureun.